aya nuju istirahat ieu teh mah nyeta lo bakal bingung tapi lo bakal hayang terus dagang genyer menang 5 beungkeut kangkung menang 6 beungkeut terus daun sampe daun gedang da abi teh hirup nyorangan atuh da jauh ka dulur jauh ka baraya jauh ka tetangga eueuh laleur hejo-hejo acan ka abi teh abi teh da hayang barang dahar nguneur we abi teh dagang alhamdulillah menang kopi 2 menang roti 2 menang tempe sakeureut abi teh alhamdulillah ayeuna teh bersyukur ka Allah teh loba dahareun jaba seueur nu mere tumas tumis kitu alhamdulillah abi teh. Oh gitu ya berarti eta teh aya laguna. Nya laguna teh naon? Cuklek leuweung cuklek lamping jauh ka sintung kalapa jauh tunuk geuning anggang jauh ka inung ka bapa sok sambut Malela mah atuh anu bageus naon cenah malela dia ngopala nah mun bisa jauh-jauh malela dia ngopalang dia ngopagar Jayanti geranya Acepi Cipata Terjemana anu bageus dia ngopagar Jayanti ari kincir ngait kan regang teu beunang mah mamah sayang dikakalerekeun pikir ngait ka saurang teu beunang dipapalerekeun rek bela mah grama mah nani anu cantik jeung Mang Uken ulah kapala naha cenah urang silih geuningan da beuli ati malela mah malela dia ngopala alah meuli jauh dia geuning ngomah pager Jayanti rek bela mah jeung abi ulah kapalang urang silih da beuli ati cik payungan atuh payungan payung hideung mamah nani dikakalerekeun cik tulungan mamah nani anu geulis abdi tulungan ulah sote disangesarakeun kumaha mah mamah nani anu cantik anu sayang ya eta kunaon salkan ulah da geuningan da kahujanan kumaha mah mamah nani anu bager anu sayang kumaha nulunganana sangkan ulah geuningan da kaedanan di kapungkur abdi ka Bandung Kang Uken basar kupat di lawonan kapungkur mama manani alim di kantuan alim di kantunkeun mulang sarikaya Acepi Cipatat anu kasep sarikaya Kemang Laja Kemang Bonteng geuningan dadi astana kaniaya abdi teh badan tungara nu goreng mah geuningan kieu rasana kapan abdi gaduh baju kunaon mah teu dipakekeun kapan abdi hoyong dirayu ku mamah nani kunaon ditamelarekeun ti kukur mah gara Acepi mamah nani Cipatat Terjemana anu bager ti kukur di sada alus ti kukur di sada alus di paraban beas beureum mamah nani anu cantik anu sayang anu satia ka Mang Uken
di paraban beas berem badan abdi acepi anu kasep badan abdi menikuru kunaon atuh cenah mikiran mah geningan nu baju berem mikiran abi. mikiran mama cenah Dia pada kaimpi-impi. alah kaimikon kumaha cenah tuh Kapikiran cenah boa mikiran abinya. boa-boa atuh merai kitu mah ye Mah ada beda nunutan. nunutan kunaon bakatku ngeunah Ih, bakatku nikmat teh. kitu Ih, sugan teh lain kitu atuh Aduh, sari mikiran kaya tah kumaha cenah ye sari kaya kemang laja kemang bonteng geningan dari asana kaniaya acepi anu kasep kaniaya badan tungara nu goreng mah geningan kieu rasana kleng angkleng sagara ombak-ombakan keeng abdi maninineng mamah nani sangsara bongan sorangan kleng angkleng sagara ombak-ombakan keeng abdi neng sangsara bongan sorangan sok mengadai cenah kapayun kincir ngait acepi anu bager kincir ngait kana regang kumaha mah geuningan manerkeunana badan abdi geuningan meni kurus jaba begang kurang nyatu. pikiranna geuningan pikiranana lamun nyamut make duduk kuy mamanani mun ngaramet make panangan umat imut mata kayung-yung sok ingis badan sorangan cipatat jalan karaja manala kupat kepot abdi sorangan si mamah sayang anu gelit kupat kepot hayang kabujang cinga cangkeling manuk cingkleng aranakan masing areling mamah cantik anu goyang goyang kiri eta goyang kanan goyang kiri eta goyang kanan dangdut dangdut dadu